Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil akhlaqil makarimi amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullah hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal khilaquz zikri fa inna lillahi ta'ala sayyarati minal malaikati yatlubuna khilaqaz zikri fa iza atau alaihim hafu bihim. Allahu wa rasul alam bimuradi wa i'rabih. Ayeuna dugi kana hanca masih kene neraskeun perkawis zikir. Kaunggal dina makalah atanapina pasal berikutna, az-zikru ari zikir yakunu bukti eta zikir bil qalbi kalawan hate. Ya, zikir teh cenah kunaon? Ku hate. Jadi diucapkeunana elingna ka Allah teh ditempatkeun dina hate ku hate urang. Wa yakunu jeung bukti eta zikir teh bil lisani oge kalawan lisan dina letah. Jadi bisa dikir dina hate, tiasa dikir kalawan letah. Jadi lamun urang maca subhanallah tiasa dina hate, tiasa dina letah. Lamun dina hate berarti zikirna sir, ya. Sir teh rahasia, di jero nyumput gitu. Lamun di luar namina jahar, terdengar oleh telinga, bahkan orang lain pun mendengar. Ya, sabab dina letah eta diucapkeunana. Wal afdalu jeung ari nu lawih utama minhu tina eta zikir teh ma nyaeta zikir kana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang paling utama itu zikir anu secara bersamaan dikumpulkeun dina hate jeung letah. Jadi dina letah ngucapkeun subhanallah, hate ge nyaring inget ka Allah
gitu. Jadi bareng subhanallah, subhanallah, maha suci Gusti. Nah teh gitu. Mampu mah tak orang gitu. Insyaallah. Tong ngahulang ditanya teh insyaallah. Sabab naon ketika diizinkan ku Allah, maka orang bakal mampu. Sabab segala sesuatu ge tadi naon illa biiznillah. Diizin Allah mah insyaallah. Ya, naon wae oge. Nah, terus naon fa inik tasoro ala ahadihima lamun teu mah urang secara terpisah urang ngamoal ku dibarengkeun dina hate jeung letah ya, maka mana nu leuwih utama ya, maka pal qalbu afdalu ya, ari zikir ku hate eta leuwih utami. Nah, jadi aya jelema cineluk Ajrail datang cabut nyawa jelema cek Allah teh Ajrail mangga Gusti ya, datang kali aya jelema cineluk kabarengan rada kolot geus meujeuhna lah gitu usum dipanen Kang Ahmad sabab panenna umat Nabi itu usiana baina sitina wa sab'ina sanatan antara usia 60 tahun dengan 70 tahun itu usia hasod panen ya, jadi bakal lebet seseueurna diantawis umat Kanjeng Nabi dipanen umurna nyata dimaotkeun teh ngaranna ketika menginjak usia 60 tahun dugi ka 70 tahun. Nah nu sakitu ieu teh tadkirah keur urang sok sanajan umur teu tiasa dipatok bebas umur mah ketika datang mati mah ya sugan ayeuna mah kudu 70 tahun kayak orang kakarek maut teu bisa aya nu kakarek datang ka dunia baru geus maut ya putra Kang Iwan geuning nya Muhammad Arfan nameke naon 10 sasi da ku Allah nya teu kudu ngadaguan 10 tahun teu ngadaguan 70 tahun mata kacida salahna mun ketika jelema diajak taat diajak ibadah ngengke engke we cenah loba keneh ieu waktu memang aya jaminan naon nu mastikeun yen urang bakal panjang umur jeung cager sarta mampu ibadah da teu aya lamun lain ayeuna rek iraha nya wihan deui lamun lain ayeuna arek iraha sok atuh ayeuna meumpeng ngora matak aya we hadis igtanim khamsan qabla khamsin alap manfaat 5 perkara samemeh datang 5 perkara naon teh diantawisna syababaka qabla haramika ngora anjeun samemeh datang kolot hirup anjeun samemeh datang maut sehat anjeun samemeh datang gering lenggangna anjeun samemeh datangna sibuk nah kuning ka kamari sibuk nya teu bisa kakarek panggih cek adede teh mah nya ka mana wae cenah gitu kapan sauh heula di luar gitu kakarek deui ayeuna penampakan di dieu kembali ke habitat asalna. Hadirin kaum muslimin, nah ketika orang ayeuna usia 58 tahun lamun matokna kana 60 tahun berarti tinggal sabaraha? 1 tahun. Maka bersiap-siaplah untuk orang yang berusia 59 tahun makan yang enak-enak. Sabab tereh kitu henteu. Sabenerna lain kudu dahar. Ai masalah beuteung mah relatif rek eusina naon rek kumaha da sarua kaluarna mah koneng. Nya malam ayeuna dahar keju hisukna mah sarua koneng bau deh. Poe ayeuna ada daging hayam, sate doma, sate onta. Sanu ngadara sate onta di dieu. Asukana beuteung isukan isuk-isuk ditinggali sarua. Nya koneng rupana. Ya. Anu jadi pikiran urang mah lain eta. Dina hate urang aya saha? Dina hate urang aya naon? Sabab eta anu bakal ngabuktikeun urang tumiba maot teh dina husnul khotimah wa imma suul khotimah. Wa imma maut bagja wa imma maut cilaka. Ya. Nangtukeun eta. Ketika dina hate pinuh dengan kebesaran makhluk, kebesaran dunia, maka ketika orang maut teh ngutahkeun teh naon? Ketika mabok teh yang diucapkan itu, yang diyakini itu naon? Kebesaran dunia, kebesaran makhluk. Tak ulah salah milih.
Eta zikir teh pentingna teh eta. Sabab zikir teh jadi nutrisi hati. Hatena bakal cager, bakal cekas, bakal caang, mampu ngalangkangkeun sifat ma'budna Allah. Jadi Allah teh katingali we dina kumaha kayana ge. Naon sababna? Pan hatena bening sebening kaca. Ketika meureun hatena rumeuk, jarang dinaon dielap, jarang dibersihkeun, nya otomatis hate teh kahalangan hese ningali ka Allah teh. Da hatena pan rumeuk. Ya nu sakitu tah zikir teh salah sawias upaya keur ngabersihkeun cermin hati supaya cekas, supaya jelas ningali ka Allah teh. Nah, ketika datangna ajal itu bisa jelema dijamin ku Allah sabab dina hatena geus aya Allah. Allah hungkul dina hatena. Ya, dika karelek nyawa teh mampu mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah itu datang Ajroil kadinya, imang sekolot cenah ieu, meujeuhna dicabut nyawa, kututut dicabut, setorkeun ka Gusti, Gusti ieu sanes jalmi nu kudu dicabut nyawa teh. Maka saur Allah kumaha? Lain eta. Pan ieu mah Gusti keur nunutan. Cek Ajroil teh, lain nempo nunutanana. Gusti ieu mah geus kolot, lain nempo kolotna. Kumaha atuh Gusti? Si eta geus kolot najan nunutan, hatena keur dikir ka aing. Aing teh keur seneng, keur cinta. Si eta jeung aing teh keur deukeut, tong dicabut nyawana. Gitu. Balikeun deui, hirup deui jelema teh. Can waktuna da Nabi Idris ge kitu, ngalaman maot heula, nganyang heula ka surga Nabi Idris oge. Nya. Duy ka naon? Hiji waktu si eta Ajroil teh milari deui saha jelema nu menit eta kudu dimaotkeun. Nya. Akhirna milari di lemur eta teh dina berbagai klasifikasi umur jeung tingkatan ieu dewasa, anak-anak jeung tua bangka, nya akhirna dipilihlah seorang remaja. Ieu jigana teh rada pantes nya. Naon pantesna? Kanyahoan ketika keur dahar ngariung 10 urang, daharna nu salapan mah santai, nu hiji mah mak nya sieun beakeun. Deui ka deungeun sanguna ge diangkatkeun ka luhur. Dicokotan di dieu tah dahar teh kitu. Bakating mung disorok ku batur, cek Ajroil, ieu cenah kudu payah mah. Nya, kade sabudak euy. Tak ulah sok nyanteuing keur dahar teh sing eling ka Allah. Ya, kirang bara maca tasbih mah. Ya, itu sahwab subhanallah subhanallah 30 gayeman subhanallah masa alhamdulillah eta. Luar biasa tasbih hungkul sangu teh berkah asup kana beuteung teh. Ya, ieu mah lain pan cokleg maneh mah kos hayam. Ya, jeung tara inget ka batur tara. Sugan hayang ngagehkeun ya jeung babaturan keur nyeuseuh keneh, keur mani keneh, ngaran sanguna geus asak mah hantem we tara inget ka batur ya. Nah, ada tah zikir kunaon cenah afdolna ku hate. Tsumma layan bagi ayat ruka. Tsumma layan bagi teras teu pantes ayat ruka kana ninggalkeun eta jalma azzikra bil lisani ma'al qalbi kana zikir kuletah jeung hatena khaufan karena sieun arah-arah sieun min ayadunna bihriya bisi cenah kuring keur zikir teh di masjid ya subhanallah subhanallah kadenge cetrekna kadenge heosna bahamna ka kuping ku batur sorana deka bisi ria tinggalkeun ku zikir teh tanu kitu teh layan bagi teu pantes kumaha atuh lamun urang ninggalkeun hiji amal karena sieun ditingali ku jelema, sieun karena ditingali ku jelema, eta teh ria nu kitu teh. Kumaha tuh? Matak cek Abah teh mah wajib ria. Heukeuh bae tuluykeun we zikir mah. Najan batur ngadengeun, najan batur ningalieun, da urang mah teu ibadah ka saha? Ka jelema. Urang ibadah ka Allah, urang mensucikan Allah, urang agungkeun Allah, urang hayang marifat ka Allah, urang hayang taqarrub ka Allah. Nah itu dinaon? Dilanjut ya zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah upami kitu sapertosna ya eta diitungkeun atuh zikir teh dina salat memang kawarid tasbih mah sabada netepan
inda kulidu beri sholat sareng se sholat urang ngaoskeun tasbih 33 abdol mana ku panangan jeung siki-siki nu eta jeung kayu anu dinaon dibuleud-buleud kapungkur mah nya ku siki korma teras ku naon ku keusik batu kerikil itu sahabat-sahabat kitu nya ku Kanjeng Rasul ge ningali oh midamel kitu Kanjeng Rasul teh naon paling ngusulkeun lamun anjeun mung lieur dina masalah hitungan maka cek Kanjeng Rasul bacakeun tasbih nya subhanallah adada khalqihi nya eta teh naon mencakup kana jumlah hitungan anu teu diukur nya subhanallah maha suci Allah adada khalqihi sabing bilangan makhlukna Allah bisa kahitung mah moal jadi bebas rek make dicetrekeun make henteu ge teh sawios teu kudu fanatik aya masalah kitu justru aya keuntungan lebih ketika urang ku panangan nyepengan naonna nyepengan tasbihna ya maka panangan urang gerak itu jadi saksi al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim kema baham teh di naon dikunci dina surah yasin dikunci da ieu mah sekolah lelol pan letahna tidak bertulang sok ngabohong sok ngeles ngadebat nya aya hujah dalil dan lain sebagainya nya ketika dikunci ieu wa tukallimuna aydihim maka yang akan berbicara itu tangannya ketika tangan ini berbicara anjeun panangan di dunia dipake naon Gusti abdi itu pakai zikir nya setiap bubuku abdi macakeun subhanallah 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 ieu teh sacingir teh tiasa 7 Pak nya tiasa 7 henteu 3 jadi sapanangan ieu teh balik kanan teh rengse 33 gara sok bubuku kahiji subhanallah buku kadua subhanallah buku katilu subhanallah kaluhur ka dieu teh subhanallah lungsur deui subhanallah 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 jadi 7 kali 4 28 jempolna 5 28 tambah 5 sami sareng 33 tah cerdas ningannya 33 abdi mah teu cenah tukun naon teu ku bubuku ieu tapi abdi nganggo naon siki tasbih kenging kitu mangga justru eta teh alat ketika urang melawan lupa ketika hitungan jumlahna teu diukur kemudian ayeuna naon aya target kudu menang 1000 atau 2000 5000 maka ku ieu mah bakal leuwih lieur maka pake nu 100 beres saputeran 100 10 puteran 1000 20 puteran 2000 nah gitu bahkan si eta ge bakal jadi barang anu mimilu ka urang jadi saksi nya pan kada bakal dihisab tong bolok kitu pakaian urang angoan urang acuk urang nu teu kaango poe ayeuna itu bakal ceurik matak sabulan teh kudu kaputer sadayana angoan teh memang sim geuning sok aya adat ieu resep samping teh samping anu warna naon warna coklat jeung dipelat hideung resep teh eta we samping aya 20 na tapi kunaon resep eta nya eta kitu eta pakaian teh kantung ngabegreng daripada ngabegreng dihisab kayak ngaberatkeun ka urang bari si eta baju meta tungtutan ka urang dah hayang diango pan jadi lamun sorban ayeuna warna ieu naon warna naon kade buta warna ieu lain iklan sorban ieu lain ya si warna ieu abu-abu teh nya lamun singkuring gaduh aya 10 we sorbanna nu sok diango aya 7 maka nu 3 bakal sirik kunaon menang make nu 7 wae eudah sapoe hiji berarti 7 poe teh saminggu hiji ya terus saminggu di naon diputer sapoe hiji berarti saminggu teh 7 ya ganti deui ka poe Jumaah ganti deui terus nikah Jumaah ai nu 3 teu kapake maka nu 3 itu akan ada cemburu sosial karena anu melekat di awak orang itu bakal bungahan sabab dipakai ibadah ka Allah dipakai ibadah senal nu diango ngicipri tolab ilmu tah eta bakal jadi saksi senalna ngajajar geus mani sabaraha pasang senal ti baheulanya anu daek tolab ilmu mah dipakai apel lagi sarua budak santri jadi saksi sia mana nong nu mani teh ngiluan eta teh naon teh nya senal teh ulah gagabah nya Masya Allah
Jadi teu kenging naon cenah? Teu kenging ngantunkeun zikir anu dikombinasikeun antawis lisan sareng hate karena sieun disangka ria. Entong, jadi teraskeun we zikirna bade sabaraha ge, bade kumaha. Jadi sing pede we nya nyakel tasbih eta cenah tasbihna galede. Alus siga budak dibere mobilan nu leutik teh kieu. Ayo he bari nongeng teh kieu nih didid cek budak teh. Datang bapana, adede teh mawa segede naon? Segede tah koropak. Pan jang yuji teh atoheun. Yah dari mana ya cenah gitu. Mobilnya besar, pasti nu leutik mah ditinggalkeun. Ayo he namanya naon? Anu gede sabab aya rasa seneng. Tah urang ya sugane nya kalau tasbih anu gede teh naon meureunna? Leuwih seneng dikirna ka Gusti Allah. Anu leutik ge mangga ango nya. Da teh mah alat. Meunang kitu, meunang. Teu bid'ah teu. Teu bid'ah. Ya ulah sagala rupa diukurkeun. Lamun Kanjeng Nabi pantes teu nganggo siki tasbih, teu nganggo kerikil, teu make siki korma. Sabab naon? Ya moal aya jalmi nu pangmaripatna ka Allah kecuali Kanjeng Nabi. Ya, dohir batinna ge geus naon, bae sampurna. Sabab moal aya makhluk saalam dunia ieu, sajagat karomyangan ieu, sadunya marcapada ieu, satungkebing langit satangkaring jagat, moal aya kahirupan naon wae makhluk di luar bumi, di planet mana wae, kecuali Allah tos ngadamel Nur Muhammad. Anapun Nabi Adam eta proses jang jelema. Lahirna jelema teh diawali ku proses penciptaan Adam. Anak Adam beranak pinak nepi ka urang ayeuna. Hakikatna mah eta Allah ngadamel Nur Muhammad namina. Nya. Tah ketika Allah teu ngadamel eta moal aya kehidupan apapun. Ya, ada eta orangnya. Jadi Kanjeng Nabi begitu dicipta naonna fisikna tina cahaya ya, dan memang sumber cahaya nanti Allah ya, maka naon teu aya nu bisa ngahalangan lalina Kanjeng Nabi baik lahir maupun batin tina mengingat Allah. Sabab itu cahaya ti Allah Kanjeng Nabi. Ya. Nah, ai urang nya pantes Nabi malepas tangan oge, ai urang ya urang apaan aya we tasbih kakarak ingat, tuna we tasbihna kadang-kadang teu inget. Nah, justru jangan selalu mengandalkan tasbihna. Tetap najan orang tidak memegang tasbih, orang tetap bertasbih, tetap zikir ke Allah. Ya, nah, sing gede rasa, sing gede yakin, sing resep. Nah, bal tetapi yadkuru biha jami'an. Zikir eta jalma kusabab eta naon teh? Zikir secara lisan, zikir secara qalbi, jami'an sakabehna. Wa yaksudu bihi wajhallah. Jeung ngamaksud eta jelema zikir teh semata-mata wajhallah. Nya milari nya karidoan Gusti Allah. Jadi zikir upami secara syariatnya sing kuring mah nyarioskeun hakikatna ngan ieu mah secara syariatna wajhallah teh karidoan Allah. Jadi zikir maca tasbih menangkeun karena Allah. Ya, ngan kade macana oge sing pantes kudu jeung rasana makharijul hurufna sing pas. Contoh bada salat teh nya pan urang sok rada gancang nih subhanallah alhamdulillah eta teh balik eta teh mun 33 kali urang ngucapkeun eta nu bener hiji-hiji acan bener nilaina teh naon no back to zero balik deui karena no seperti urang ngebetem ya. Terus kumaha tuh? Nya perbaiki cara bacana. Subhanallah, subhanallah. Sing meunang rasana teh. Maha suci Allah. Allah teh tidak beranak pinak, tidak diperanakan. Allah teh tempat bergantung sakabeh hajat jelema termasuk urang anu butuh ku Allah. Nah itu sing rasana sing meunang. Subhanallah, subhanallah. Rek rada gancang. Nah, mangga disebatna teh naon? Diwasol subhanallahi 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 ari diwasol mah kitu tungtungna hirup harokatna teh ulah dibuntungkeun di naon disukunkeun sabab ngaran sukun teh hadful harokat lamun subhanallahi
nya dibaca disukunkeun diwaqafkeun macana subhanallah matak nu adan ge kade Allahu akbaru. Nah Allahu jeung akbaru sifat tina lapan Allahna nya Allahu akbaru. Ketika dua kali pengucapanana maka akbaru eta napal kana lapan Allah jadi rullah akbarullahu akbar. Allahu akbar. Jadi si naonna teh napal kana naonna kana Allahna anu kadua kali. Ya, jadi teu meunang kieu Allahu akbar salah eta adan teh. Najan sorana geunaheun tapi makhrajna salah. Dan kumaha sora geunaheunana? Sora geunaheun mah nomor 17. Nomor hijina mana? Makharijul hurufna jeung tajwidna. Termasuk dina wiridan. Gancang subhanallah hayang rada gancang subhanallahi coba nu alhamdulillah rada pabeulit teh komo letah nang sauhuntuan maneh bahamna teh alhamdulillah geus teu pararagu alhamdulillah teh lin pagawean biasa zikir itu baik benar. Nabi ka Allah ge seneng. Allahu akbar. Salah. Saumur-umur kitu ayo. Allahu akbar. Kecuali hiji-hiji Allahu akbar. Ngan kade nu adan gini. Barna ulah panjang. Allahu akbar. Gak ada itu nih. Salah deui wae. Jadi urang teh mengagungkan Allah mimiti mah. Nu kadua ngagungkeun yen Allah teh sarua jeung bedug gede. Aya Allah bedug lain. Supaya Allah genang gede. Nah, jadi ketika orang macakeun salahnya otomatis ada dina kalimah Quran, kalimah Arab gitu, kalimah Quran ya. Beda macana, beda hartosna, beda maksudna. Nah, karena konteks pasal tentang zikir. Jadi kesimpulan zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Boleh dalam keutamaannya dilakukan kombinasi antara lisan dan hati secara bersamaan. Dan ketika dipisahkan utama mana dina lisan atau nabi hate utama dina jeroning hate daripada dina lisan. Kin aya masalah kapayuna kumaha lamun urang junub kumaha lamun urang keur nipas pan istri mah aya head nya aya nipas ba'dal wiladah teh geus ngajuru teh ngadaguana laki gini puasa cara si kabayan meuli mih sadus ya meuli sari mih sadus ya pan eusina teh sabaraha ka amat. Nukung sing ngitung nyobaan apaleun 40 poe cenah eta teh. Nya 40 bungkus dipasak sapoe hiji teu meunang 3. Teu meunang gancang teuing eta. Nah itu dina masalah zikir. Jadi kembali supaya zikir ini berisi maka sertakeun dina hate supaya orang hasil karena tujuan karena natijahna ieu zikir sasarana urang teh ka Allah nya. Nah maka urang sing laras-laras ngagunakeun naon hal anu sebagai sarana keur zikir ti Gusti Allah baik itu lisan maupun hati ya. Oge termasuk alat nu ngabantu urang tetap zikir ka Allah nya. Taya sebagai pangemut kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kakiatan lahir sareng batin ka urang sadayana dugi ka urang tiasa janten ahli zikir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.